sendiri. Ayeuna kumaha deuk dudag. Malik bin Dinar pernah jeung eta ku padamel eta teh ku hamba teh saya teh. Tuan saya Malik bin Dinar ieu kadi kapiwarangan kudungan abdi kangge nyangarkeun ieu jeruk manawi ku salira ieu ditampi. Kumaha cek marang Malik bin Dinar, tuan saya Malik bin Dinar kumaha moal nampi. Nah nyarios deui eta hamba teh tuan mun salira nampi cenah ka ieu kana ieu naon jeruk salira abdi bakal merdeka. Gitu. Kumaha Malik bin Dinar anjeun merdeka kami disiksa ku Gusti Allah. Gitu. Nah anjeun disiksa mah tuan pan kami geus mutar balikeun ngajual agama Allah. Gitu. Ibunya pan kami geus ngajual agama Allah. Pancek Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila ulah rajual kana ayat-ayat kami kalawan harga nu saeutik. Ibu ngajual ulah manana cenah tuan. Pan salira mah teu ngical, ieu masihan cenah. Ye eta teh wibawa kami, kasolehan kami eta teh agama. Gelar ajengan gelar ustad, gelar kiai, agama sanes, agama, gelar sufi, agama, di pasian darajat ku Gusti Allah, aya dijual, model kieu, kok konon ku jeruk anu sak 5 kilo sakitu gitu, gara-gara aya gelar eta, mun hemat aya gelar moal mikeun tukang dagang tadi nama, geunya. Mun teh mah tadi nyungkeun kami atas nama Jamil biasa moal masihan tukang dagang teh. Tapi duluan aja terus apalan kami waliullah kekasih Allah apalun ribatur kami teh yang doa di kami berarti kami teh sarua jeung ngajual belikeun agama mung kami mah. Model kieu urang teh hayang gratis. Ibu teh hayang meser baso di piwarang ku abdi pangmeserkeun baso ka Mas Uri cek ibu. Cek ibu teh Mas, abdi ye di piwarang meser baso. Usaha Ustaz Yayan. Ari teh. Pan gratis cek pembayar yang Ustaz. Pan itu bahasa eta. Tong mayar yang Ustaz mah gitu, yang barokah. Oh berarti naon? Tos ngajual belikeun agama kitu teh. Jadi perkara nu kitu gitu jalmi-jalmi saleh mah alim katingal saleh. Dan margina menjual agama. Nah ini menawi ini artinya akidahna sapertos kitu kiatna teh. Jalmi-jalmi saleh dukeun dina masalah sapertos kitu oge ku aranjeunna